anu bisa ndeuleu keagungan kemuliaan kehebatan masjid teh jelema nu cekas percis kos urang ndeuleu Masjidil Haram ndeuleu tanah Mekah lamun ku urang dideuleu ku mata zahir naon hebatna Mekah ka dieu gunung ka ditu gunung ka dieu tandus ka ditu tandus tatangkalan teh sapira tangkal korma hungkul di dahar ge kurang hiji dua henek teu beuki urang nu teu ngabiasakeun ngadahar korma mah naon kaistimewaana tapi kaistimewaanna teh ulah dideuleu ku zahir jelema nu endek munggah haji deuk umroh ka Mekah kakarak datang ka Jidah malaikat geus ngabengbreng begitu datang ke perbatasan tanah haram tanah halal ieu teh urang kan dipeluk ku malaikat geus didoakeun langsung dipeluk teu karasa korenganan eta teh jang ngalunturkeun jang ngalebur dosa kakarak asup ka tanah haramna doang dosa geus raragagan teh urang lamun henteu ningali ka dinya keagungan Mekah teh seperti eta Masya Allah Karim lamun teu neuleuh keagungan maknawina atuh naon artina Mekah jadi Baitullah geus ieu mah selfiean heran kula ge